Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun nami abdi Diki kelas 1A. Abdi bade nyaritakeun kancil jeung buhaya. Hiji poe aya kancil anu kalaparan. Anjeunna hoyong tuang timun ka resepna, tapi timunna aya di sabrang walungan. Kancil mikir cara meunang ide anu sae. Kancil ngajoriut buhaya, buhaya hayu urang kaluar. Buhaya kaganggu ku kancil. Anjeun hayang daging segar? Tanya si kancil. Buhaya atoh pikeun tuang siang. Kancil naros. Buhaya ngadamel jajaran. Satuluyna kancil loncat ke awak buhaya ka sabrang walungan. Si kancil hatur nuhun sareng hapunten ka buhaya. Para buhaya eta kesel. Tuntungna kancil tiasa tuang timun ka resepna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Nabi Abdi Fahira Najwa ti kelas 3B. Di dieu abdi bade ngadongeng sasakala Sirem jeung Japati. Ieu caritana. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Pas ngarayap ka handap, manehna ti saledat tug rabrak kana cai. Hadena lebah dinyamah, caina rada ngeuyeumbe. Tuluy sirem menta tulung. Sirem gegerehan, tulung, tulung. Ieu urang rek tikelep, tulungan. Kebenaran aya Japati nu keur cineuteun dina dahan kai, nu nyodor ka leueureun cai. Kadengan aya sirem nu gegeruan minta tulung. Japati karunyahan galeber hiber bareng nyenggel daun salamar. Asupkeun daun kan ka hareupeun sirem. Tuluy sirem minta kan daun. Daun ku Japati dibawa ka handap. Tuluy digoletkeun kana tangan. Sirem pohara ngadengkeun ka Japati nu geus ninggal tina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh tercideukeun dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem nu baheulana ditulungan ku Japati kabenaran aya di handapan tangkal. Harita ti kajauhan aya panggara nu nyamperkeun ka manehanana. Bari lempangna kegeteuyeupon. Buru-buru sirem ngareos Japati. Hei Japati, buru-buru hiber tuh aya paninggaran nu keur ngintir. Paninggaran geus ngalongkon bedilna. Tapi Japati kaburu geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Nuhun pisan sakadang sirem. Kuring geus ditulungan ku anjeun. Lepas tina balai. Jawab sirem. Eta mah apanan kawajiban salerea nulungan batur anu rek minang cilaka. Eta wajib. Komo ieu mah kuring eta hirup keneh. Teh
Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Fitri Atma Humaira Salma di kelas 2A bade ngadongengkeun Sunda judulna Kuda Hade Budi. Kacaritakeun aya sakadang maung anu gering lipu dina handapeun tangkal bari gegerungan. Sato anu kungsi meunang kanyari ti maung ngarumpul di hareupeun maung anu keur gegerungan tea. Cak muning sia make gegerungan rek nyambat ka saha. Moal aya nu nyaaheun ka sia mah. Dasar sato jahat bari ngagadil ka maung anu keur gegerungan. Sakabeh sato harita galumbira ngarumpul sadeuri akei-akeyan ngaheureuikeun maung anu sakarat. Nempo kararitu si kuda gogodeg. Terus si domba ngomong, "Naha maneh gogodeg kuda? Teh tah si belang ku sampean lainna baheula si belo ditekuk kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung teh. Waktu ayeuna mah si maung kan keur garing parna sakarat sakedeung deui ge paeh. Kuduna ulah diheureuikeun cek kuda. Aya kawani teh kanu keur sakarat kitu saker sato nu aya ngaleos jarempe bari indit kaleuweung deui. Tah pesen keur jalma ulah sok nganyanyeri ka batur jiga sakadang maung. Ulah ngabales oge jiga munding. Sabab kalakuan alus gorengna mah pasti aya babalesna sarta ulah wani kanu lemah wungkul. Tah kitu carita Kuda Hade Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.